Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Tabtulu batal naon as-sholatu sholat bi arba'i asarota ku 14 naonana khoslatan tingkahna. Bil hadasi ari anu kahijina eta kusabab hadas. Wa biwuku najasati jeung ari anu kaduana eta kusabab katibaan najis. Ilam tulqa lamun teu dialungkeun ieu najasah halan pada harita. Min goiri hamlin kalawan tanpa kabawa. Wan kisapul aurati jeung ari anu katiluna eta kabukana aurat. Ilam tustar lamun teu ditutup ieu aurat halan pada harita. Wanutku jeung ari anu kaopatna eta kusabab ngucap ngomong biharpaini kana dua huruf au harfin atawa sahuruf mubhimin anu mere paham amdan barina ngahaja. Wabil mubtiri jeung ari anu kalimana eta kusabab migawe anu mantak ngabatalkeun kana puasa amdan bari ngahaja. Wal aklul kathiru jeung ari anu kagenepna eta dahar anu loba nasian bari napoho. Wasalasu harokatin jeung ari anu katujuhna eta usik 3 kali mutawaliyatin barina anu tuluy-tuluy. Walau sok sanajan kabuktian itu salasu harokatin mutawaliyatin sahwan eta poho. Wal wasbatu jeung ari anu kadalapana. Wal wasbatul fahisatu jeung ari kadalapana eta luncat anu ngaliwat bates anu goreng. Wa dorbatul mafrutatu jeung ari anu kasalapana eta neunggel anu tarik. Wa ziyadatu ruknin fi'liyin jeung ari anu kasapuluhna eta nambahan rukun anu bangsa pagawean amdan bari ngahaja. Wataqaddumu jeung ari anu kasabelasna eta miheulaanana makmum ala imamihi ka imamna makmum. Biruknaini kalawan 2 rukun fi'liyaini anu bangsa pagawean. Wataholupu jeung ngabedaan bihima kana itu ruknaini fi'liyaini
bi ghairi udrin kalawan tanpa udur. Wa niyatu qot'i sholati jeung ari anu ka 12 eta niat megatkeun salat. Wa ta'liqu qot'iha jeung ari anu ka 13 eta naklikeun megatkeunana salat, ngaitkeun megatkeunana salat bisain kana hiji perkara. Wa taradudu jeung ari anu ka 14 eta mangmang pikot iha dina megatkeunana salat. Paslun ari eta hiji pasal aladi ari anu yaljamu misti bihi dina ieu ladi naon niatul imamati niat jadi imam eta arbaun aya 4. Al jum'atu ari anu kahijina eta dina salat Jumat. Wal mu'adatu jeung ari anu kaduana eta dina salat mu'adah. Wal mangduratu jeung ari anu katiluna eta dina salat anu dinadarkeun jamaatan barina berjamaah. Wal mutaqaddimatu jeung ari anu kaopatna eta dina salat jama takdim fil matori dina waktu hujan. Paslun ari eta hiji pasal. Surutul qudwati ari pirang-pirang syaratna ngamakmum dasaro eta aya 11. Alla ya'lama ari anu kahijina eta yen teu nganyahokeun si makmum butlana sholati imamihi kana batal salat imamna itu makmum. Bihadasin kusabab hadas au ghairihi atawa salianti hadas. Wa ala ya'taqida jeung ari anu kaduana eta yen teu nekadkeun si makmum wujuba qadaiha kana wajib ngodoanana itu salat alaihi kasih imam. Wa ala yakuna jeung ari anu katiluna eta yen teu kabuktian si imam eta makmuman anu ngamakmum. Wala jeung ari anu kaopatna eta yen teu kabuktian si imam eta umian anu bodoh. Wala taqaddama jeung ari anu kalimana eta yen teu miheulaan si makmum alaihi kasih imam fil mauqif dina tempat cicing. Wa aya lama jeung ari anu kagenepna eta yen nyaho si makmum intiqalati imamihi kana pundah-pindah imamna si makmum. Wa ayastami'a jeung ari anu katujuhna eta yen pakumpul imam jeung makmum di masjidin dina hiji masjid au fi salasami'ati dirain atawa dina 300 siku takriban kurang leuwihna. Wa ayan wiya jeung ari anu kadalapana eta yen nganiatan si makmum al qudwata kana ngamakmum awil jamaata atawa kana berjamaah.
wa ayatawafaqo jeung ari anu kasalapana eta yen silih akuran nadma sholatihima kana runtuyan sholatna imam jeung makmum wala yukhalifa jeung yen jeung ari anu kasapuluhna eta yen teu ngabedaan si makmum hu kasi imam bi sunnatin dina sunat fahisatal muholafati kalawan gorengna ngabedaan wa ayat tabi'a jeung ari anu kasabelasna eta yen nuturkeun si makmum hu kasi imam paslun ari eta hiji pasal suwarul qudwati ari gambaran ngamakmum eta tis'un aya salapan tasihu sah ya qudwah bihomsin dina 5 gambaran qudwatu rajulin ngamakmumna lalaki birajulin kalalaki deui wa qudwatu mra'atin jeung ngamakmumna awewe birajulin kalalaki wa qudwatu hunsa jeung ngamakmumna wandu birajulin kalalaki wa qudwatu mra'atin jeung ngamakmumna awewe bihunsa kawandu wa qudwatu mra'atin jeung ngamakmumna awewe bimra'atin ka awewe deui wa tabdulu jeung batal ieu suwarul qudwah bi arba'in dina 4 qudwatu rajulin ngamakmumna lalaki bimra'atin ka awewe wa qudwatu rajulin jeung ngamakmumna lalaki bihunsa kawandu wa qudwatu hunsa jeung ngamakmumna wandu bimra'atin ka awewe wa qudwatu hunsa jeung ngamakmumna wandu bihunsa ka wandu deui ari ieu eta hiji pasal surutu jam'i takdimi ari pirang-pirang syarat jama takdim eta arbaatun aya 4 al badatu ari anu kahijina eta ngamimitian bil ula ku salat anu kahiji wa niyatu jam'i jeung ari anu kaduana eta niat ngajama pihak dina salat anu kahiji wa mualatu jeung ari anu katiluna eta tuluy-tuluy bainahuma antara dua salat wa dawamul udri jeung ari anu kaopatna eta langgengna udur paslun ari ieu eta hiji pasal surutu jam'i takhiri ari pirang-pirang syarat jama takhir isnani eta aya 2 niatu takhiri ari anu kahijina eta niat ngahirkeun faqad baqa nyatanya sa minal waqti tina waktu min waktil ulatina waktu nu kahiji naon ma waktu yasa'u anu ngalegakeun ieu ma waktu ha kana itu salat wa dawamul udri jeung ari anu kaduana eta langgengna udur ila tamami saniyati nepikeun ka sampurna salat nu kadua paslun ari eta hiji pasal surutul qasri ari pirang-pirang syarat qasar eta sabatun ayat 7 aya kuna ari anu kahijina eta yen kabuktian naon
saparuhu lumakuna si jalma marhalata ini eta aya dina dua pamondokan. Wa yakuna jeung ari anu kaduana eta yen kabuktian ieu sapar mubahan eta nu dimeunangkeun ku syarat. Wal ilmu jeung ari anu katiluna eta kudu nyaho bijawajil qasri kana meunangna qasar. Wa niatul qasri jeung ari anu kaopatna eta niat ngosor salat ingdal ikhrami dina nalika takbiratul ihram. Wa antakuna jeung ari anu kalimana eta yen kabuktian naon as-sholatu salatna eta rubaiyatan anu bangsa opat. Wadawa musafari jeung ari anu kagenepna eta langgengna lumaku ila tamamiha nepikeun ka sampurna na salat. Wa alayak tadi jeung ari anu katujuhna eta yen ulah ngamakmum si jalma bimutimin kajalma anu nyampurnakeun pijujin tina juj min sholatihi tina sholatna si jalma. Lun ari ieu eta hiji pasal surutu jam'i takdimi ari pirang-pirang syarat jama takdim eta arbaatun aya opat. Al badatu ari anu kahijina eta ngamimitian bil ula ku salat anu kahiji. Wa niatu jam'i jeung ari anu kaduana eta niat ngajama pihak dina salat anu kahiji. Wa mualatu jeung ari anu katiluna eta tuluy-tuluy bainahuma antara dua salat. Wa dawamul udri jeung ari anu kaopatna eta langgengna udur Paslun ari ieu eta hiji pasal surutu jam'i takhiri ari pirang-pirang syarat jama takhir isnani eta aya dua. Niatu takhiri ari anu kahijina eta niat ngahirkeun qad baqo nyatanya sa minal waqti tina waktu min waqtil ula tina waktu nu kahiji naon ma waktu ya sa'u anu ngalegakeun ieu ma waktu ha kana itu salat. Wa dawamul udri jeung ari anu kaduana eta langgengna udur ila tamami saniyati nepikeun ka sampurna salat nu kadua. Paslun ari eta hiji pasal surutul qasri ari pirang-pirang syarat qasar eta sab'atun aya 7. Aya kuna ari anu kahijina eta yen kabuktian naon saparuhu lumakuna si jalma marhalata ini eta aya dina dua pamondokan. Wa yakuna jeung ari anu kaduana eta yen kabuktian ieu sapar mubahan eta nu dimeunangkeun ku syarat. Wal ilmu jeung ari anu katiluna eta kudu nyaho bijawajil qasri kana meunangna qasar. Wa niatul qasri jeung ari anu kaopatna eta niat ngosor salat ingdal ikhrami dina nalika takbiratul ihram. Wa antakuna jeung ari anu kalimana eta yen kabuktian naon as-sholatu salatna eta rubaiyatan anu bangsa opat. Wadawa musafari
jeung ari anu kagenepna eta langgengna lumaku ila tamamiha nepikeun ka sampurnana salat. Wa alayak tadi jeung ari anu katujuhna eta yen ulah ngamakmum si jalma bimutimin kajalma anu nyampurnakeun pijujin tina juj min sholatihi tina sholatna si jalma. Wallahu a'lam bishawab.